panon jeung awasna, 2 irung jeung ameuna, 3 ceuli jeung dengena, 4 baham jeung ucapna, 5 saraf jeung rasana, 6 ati jeung pikirna, 7 leungeun jeung obahna, 8 suku jeung lengkahna, 8 wujud jeung hirupna. Nu ngeusianana nyaeta nafsu-nafsuna. Ngagigi nu 4 jeung nu 4 jadi 8 ngan sikna dina baliyah jeung nuroniyah nyaeta wujud jeung hirupna 10 tunggal teh. Naon maksudna teh kula can ngarti. Tah, gubrak we katerangan wa nahnu aqrabu ilaihi min habi warid. Buktikeun dina mu'til atau ya hartina nu mere jeung nu dibere. Gening eta nu mere jeung nu dibere teu jauh eta kene. Jala jama kamal kohar kasampurnaan kaagungan kaindahan aya dina wujud anjeun. Saha atuh siaten sabenerna? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami. Pada pembahasan wayang golek kali ini, kita diajak untuk memahami kudrat dan irodat, serta apa yang kuasa dalam diri manusia. Di channel ini, kami akan berbagi dengan Anda tentang berbagai hal yang berkaitan dengan kudrat dan irodat dan fitrah manusia. Bagaimana keduanya saling berkaitan, dan contohnya yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Jika Anda tertarik dengan video kami, silahkan like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih, selamat menonton dan sampai jumpa di akhir video. Prung Dupi aden ka sawarga teh nyata bade naon bade nyakakeun kuncung. Lain kaula mah. Kaula teh satuju kana maksud otipati palai kuncung Bapak Semar. Aya geuning dawala euy anu teu satuju. Da jelema atuh. Aya jelema nu rek bebela teh enggak. Jelema aya nu satuju, aya nu henteu, aya nu pro, aya nu kontra. Keun bae di dunya atuh tong boroh hingga ka urang, heueuh. Ka pangeran oge pan eueuh nu nyembah kabeh jelema teh. Ka nabi we nu teu percaya. Heeh. Komo urang mah makhlukna. Tadi dieu urang cing sobar teh, urang teh digeroh di dunya teh ieu teh. Ngakuat ku panggeroh nah henteu. Ai kata lomong percaya ai nya nu mata kolot baheula mah sok diruat cenah geuning budak teh. Nya eta hartina teh diruat teh. Da baheula mah dina jaman baheula mah can aya kiai. Can aya ajengan. Diruatna teh ku dalang nya teh dibejaan supaya pageuh pamadeganana. Pageuh kaimananana. Ta ieu mah loba kiai loba ustad. Ku ustad diruatna teh dikuatan lahirna, dikuatan batina. Saredkeun. Heeh. Pesantren. Da ieu teh jadi kaributan di negara Amarta teh sindi itu maritis teh seueur ributan kebon sampeu abdi seep. Oh kitu ka? Ku domba. Nya. Kebon hui non teh. Mangkaning hui Cilemu teh bibitna teh dieu. Kagalaye mah kan? Kagalaye ku jelema-jelema teh euy. Oh. Untungna teh pemerintahan Amarta euy. Heeh, teu kapangaruhan nya kan. Teu kapangaruhan turta pemerintahan negara Amarta teh ayeuna teh ngutus militer. Kumaha? Ngutus ulurah tamtama dijaga ayeuna teh pun bapak teh ku juragan Antarja Jakatawang Abimanyu Gatot Kaca. Teu hariwang teh. Di tiap-tiap kesatuan aplusan nu ngajaga bapak. Nya sae we kan. Merhatikeun pemerintah teh euy ayeuna teh. Teu hariwang teh dijaga kudu kitu mah. Ai bener mah pamimpinna bener kabeh ai geus saluyu mah nya euy bener we geuning. Ai nu bener mah bener we. Nu bener mah bener we. Jeung masyarakat Amarta mah teu loba ngahujat teh. Da pamimpinna bener jujur. Rek kahujat naon rek bener mah. Heeh. Matak lamun geus ngadenge di negara aslina teh pejabat-pejabat teh geus saling gorengkeun, saling dedetkeun, saling cokelan kasalahan batur. Teuing dek garelo meureun. Rek garebleg. Rek garebleg deui geus nu garelo. Ampun aing. Nanaonan kan kurangan. Iya. Jelema parasea. Si horeng provokatorna teh dewa we gini euy. Heuda eta kene atuh akal. Bangsa aing di Araradu teh ieu provokatorna teh nu kadarieu patut geuning nu baru heukeub beuteung. Heeh jelema anu kitu anu ngalarti teh. Itu burung Batara Bayu tuh beteungna mun dibuheukeun kitu loba tinggalkan duit bulog meureun. Oh eta teh. Oh, panon buncelik dengan tuh. Panon buncelik. Kaciri teh.
loba teuing dahar ke sang batur teh. Lain ai jelema kitu kumaha engkeun nya kan. Teuing aing hayang geura pae sarere hayang geura nempo di akhirat. Jelema nu kitu di neraka teh pates ngakakan aing lalajo. Apek teh aing geus sarua di neraka deui. Atuh jadi teh kudu lalajo. Heeh, moal pusing lalajo jadi batur aing meureun. Heeh. Tong sareuri ah. Aduh, ampun deui. Kedua di rumah sakit bakang ah. Alah, aing. Tuna lampa eta kacarios di kampung Tumaritis, Desa Kenagorowong. Nyaeta padumukan Semar Badranaya kaleresan anu kagiliran ngajagi dina dinten ieu teh teu aya sanes Raden Gatot Kaca salaku Lurah Tamtamanagara Amarta. Ampir-ampiran ayeuna salaku Lurah Tamtama diadukeun jeung pamimpin diadukeun jeung rakyat kan sa. Laras. Eta. Bari padahal eta mah pagawean oknum-oknum anu teu tanggung jawab. Laras. Ari oknum masuk aya wae. Nyaeta Lurah Tamtama anu cicing dina curug penguasa kan sa. Subuhun. Tapi pikeun ngabuktikeun Ngabersihkeun. Lurah Tamtamanagara salaku stabilisator negara. Salaku dinamisator negara. Anu dina waktu ayeuna rakyat kaula keur kaancam lara jeung tunggara uas Semar Badranaya Subuhun. nyaeta diancam kuncungna ku para dewa. Laras. Keur Gatot Kaca pikeun ngabuktikeun hukum adil di negara. Muarek cita nu hiding muarek ponteng anu koneng teu nanian teu ninian teu akian teu inung teu bapa teu sanak teu keluarga teu mang teu alo teu sobat-sobat acan dewa dek menta kuncung uas Semar Badranaya bujeng hinga kabeh kuncung salamar kaula anu kudu tanggung jawab sarua jeung hayang saling haripan jeung kaula Gatot Kaca salaku Lurah Tamtamanagara kan sa. Laras. Uas Semar Badranaya Disauh. Ngahaturkeun semah bagus gohonyuk pangarsa juragan Anom nun. Uas Semar Badranaya ditampi nuhun ku jastuti sampean wa mangalingi Ngarepotkeun we wate nun ayana. henteu wa henteu sanajan nepi ka pati kaula wajar ngabelaan rakyatna wa. Saya astra jingga dawala ka mana? Numawi bade kasawarga Maniloka bade mermanakeun ka para dewa nun nanging dugi kadangat ayeuna teh acan baralik deui. Barudak. Uas Semar Badranaya. Ieu nun. Anu aya anak Anom. Amoy. Anom. Kuate mengukur ngarepotkeun we kasadayana Lurah Tamtama. Juragan Antarja, Juragan Jakatawang, Juragan Abimanyu ayeuna anu kagiliran teh Juragan Anom Gatot Kaca ayeuna. Bari jeung teu sakumaha dihargaeun dua teh nun. Tapi dugi kadangat ayeuna agan dugi katotohan ngajagi dua bujang hingga masyarakat anu aya di Marcapada adalah dewa bade nyuhunkeun kuncung oge agan anu bakat keluar ayaan. Berat nyuhun, berat nanggung, berat narimakeun anak wa kedah kumaha. Hamuy agan nuhun kana kasayang agan. Kaula sumpah Sabta Marga wa. Anu ayeuna dek dibuktikeun lain anu ukur saur tanpa ukur loba carita tanpa nyata. Da masyarakat mah hayang bukti sagala rupana. Hayang talai nyata wae. Uas Semar Badranaya dina waktu ayeuna salaku tokoh masyarakat anu diancam ku sararea. Nah kaula Gatot Kaca salaku Lurah Tamtama rek cicingeun wa. Kaula lain cicing dina curug penguasa. Kaula lain cicing dina curug pengusaha. Tapi kaula cicing dina curug rakyat negara.
aya anak lamun sarerea kieu aman meurejang. Aman, wa mun sadayana gaduh emutan. Nah, atuh eta oknum-oknum cebet ngotoran sakabeh lurah tamtama nagara aya anak. Leres. Eta we kula Amuing. Leuwih ti penjajah, leuwih ti naon-naon lamun kitu macarana. Sabab naon anu kitu teh nyaeta anak buah iblis wungkul we. wah Ririwa wungkul. Laras. Kitu we. Ngan kaula napakuran ieu kajadian. Kuncung wa Semar Badranaya eta anu mangrupa rambut anu aya dina mastaka ua anu ngan sakitu sajumpluk kitu. Ayeuna bujang hingga rakyat anu aya di Marcapada, raja-raja anu aya di Marcapada dalah dewa nepi ka ngabutuhkeun eta kuncungna aya naon kasang tukangna ieu kuncung. aya naon khasiatna eta kuncung. Daek teh daek kaula ayeuna rek nanyakeun ka ua menta jawaban anu pasti we. Da teu aya naon-naon ieu mah buuk. Ngan bodas rupina. Tapi aya maksud jeung tujuanna pasti eta dewa. Aya maunatna. Pasti aya maunatna wa cobi wa. Naon ieu? Naon sabab kaula Gatot Kaca supaya leuwih pageuh leuwih tentrem ngajaga ieu kuncung ua, ngajaga rakyat. Leres. Supaya kepercantenan kanal pinten gua. Supaya leuwih deui kana kepercayaan kaula. Ngajagana soson-soson. Sabab anu dijaga ku kaula teh aya argumentasina, aya data-data anu otentikna anu kudu dipertahankeun ku kaula. Upami disangamkeun ku mah bilih dordar paham agan. Ayeuna mah tos sensitif jelema teh kaop salah saeutik digegedekeun. Bilih teh sapamadegan. Teu naon wa, ieu pribadi anjeun ka kaula. Sae atuh ulah aya nu disumputkeun kanya. Nya mah upami teh mah dipaksa ku agan sae urang buktikeun ku Cobi. Nanging panuhunna agan ulah ngange-angean anu sanes kedah polos. Jadi kaula teh kedah buligir. Kedah selangutur. tong make pakaian naon-naon. Ari angean syariat mah eta mah lawon mah ange nganggo jaket oge nanging dina pamadegan ulah ngange pamadegan naon-naon heula kedah dipoloskeun heula margi naon upami aga nyanak pamadegan uang ngabantun pamadegan ge bakal dordar ayeuna mah geuningan anu diteangan teh perbedaanana lain persamaanana kedah dikosongkeun heula we upami teh mah aga nyanak gelas kosong upami palai dieusi mah nanging ieu mah bilih uak lepat ulah diampihan nu lepat nama tenang saya wa siap wa ngarti kaula kana ucapan ua kana maksud jeung tujuan ua sumuh da upami henteu suci mah atuh dagan kumaha eserek lebat wa bersih siap wa siap mangga gara taroskeun naon ceuk beja ieu kuncung wa Semar Badranaya teh seueurna teh aya 360 lamar. Naon maksudna? Maksudna mah eta teh sieun Rusia manusia teh ti mimiti buuk tungtungna luhur handapna dampa suku nepi ka urat-uratna nepi ka saraf-sarafna teh aya 30 genep aya 360 Rusia. Tapi aya oge nu nyaritakeun 88. Sami eta oge. Sami kumaha? 360. 3 sareng genep salapan. Sareng kosong anggar salapan. Tuh. Dupi 88, salapan sareng salapan 18. Ari angka 18 teh hiji 8. Ari hiji sareng 8 nya salapan keneh ya we.
mangga emut ku abdi kalau resane anu narosna ge salapan deui naon Gatot Kaca Gatot teh angka 5 kaca salah 4 jadi 5 sareng 4 salapan margi agan teh lurah tamtama tah ai Siliwangi teh pan abjadna teh salapan SILIWANGI salapan urang mah urang Sunda ayana ge di Jawa Barat apan Jawa Barat teh salapan teh salapan ai Jawa Barat teh di negara Indonesia ari Indonesia teh salapan deui eta geuning urang teh aya di tengah-tengah garis khatulistiwa kapan cenah geuningan ceuk ahli numerologi mah urang teh aya dina eta 45 derajat aya 4 jeung 5 salapan bujur timur beda jeung Banda Aceh nya kuat tah wangsul weh dupi Quran sabaraha jud 30 jud sabaraha ayat cenah mah 6.000 600 ayat ai genepna saberiji aya 4 ai genep kali 4 2 4 ai 2 4 jeung 30 5 4 ai 5 sareng 4 salapan nya nyawa goreng angka salapan mah kuat pisan mah nyawa dupi Fatihah tungtungna in aya salapan sing sok wa alhamdulillahirabbil alamin hiji Ar-Rahmanir-Rahim 2 Maliki yaumiddin 3 iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 4 ihdinas siratal mustaqim 5 siratal ladzina an'amta 'alaihim genep ghairil maghdubi 'alaihim 7 waladdallin 8 amin salapan ka 10 nu macana disingkat deui we eta teh jadi surat Al-Basmalah aya bismillahirrahmanirrahim teh aya salapan engang cobi mangga etang cobi wa bis hiji mi 2 la 3 hi 4 ro 5 man genep mi 7 ro 8 him salapan 10 nu macana waduh hebat wa tah aya we katerangan mun ngaji ulah kaluar tina dirina mun manusia ngaji kaluar tina dirina mangka sasar hirupna sedengkeun dina wujud urang oge aya salapan liang di antarana panon 2 irung 2 seberita 4 ceuli 2 genep lamai 7 paham 7 geuning wa apa dihandap 2 nya nya liang kahampangan sareng liang si eta teh ka 10 ngawujud ayeuna udagkeun deui hiji panon jeung awasna 2 irung jeung ameuna 3 ceuli jeung dengena 4 baham jeung ucapna 5 saraf jeung rasana genep ati jeung pikirna 7 leungeun jeung obahna 8 suku jeung lengkahna kasalapana wujud jeung hirupna nya nyawa geuning eta teh sejarah diri kitu numutkeun ilmu numerologi Pancasila ge salapan bah tuh nya nyawa aya deui jero ti eta aya naon nu ngeusianana naon nyaeta nafsu-nafsuna hak iblis aya 4 hak manusia aya 4 ngagigi nu 4 jeung nu 4 jadi 8 ngan sikna dina baliyah jeung nuroniyah nyaeta wujud jeung hirupna 10 tunggal teh naon nafsu anu 8 teh wa
anu hak manusia opat hak iblis opat nya eta teh ngagigi dina wujud urang sumuhun hiji amarah lawamah syawiyah mulhamah mutmainah rodiyah mardiyah jeung kamilah ngancikna dina baliyah sareng nuroniyah beres tah bismillah nu tadi kecap al basmalah teh disingkat deui jadi 3 nyaeta basmalah teh ba sin mim bakna teh bariul baroya hartina nu ngajadikeun jeung nu dijadikeun aisina sina teh satrol atau ya hartosna nu mere jeung nu dibere ari mimna teh mutil atau ya hartosna nu mere jeung nu dibere ai satrol atau ya mah nu nulungan jeung nu ditulungan ba teh bariul baroya hartina nu ngajadikeun jeung nu dijadikeun leres ai satrol atau ya teh nu nulungan jeung nu ditulungan ari mutil atau ya nyaeta nu mere jeung nu dibere naon maksudna teh kula can ngarti tah gubrak we katerangan naon wa nahnu aqrabu ilaihi min habi warid urat beheung jeung beheungna masih keneh aya antara tapi urang jeung anjeunna geus eueuh antarana deui buktikeun dina mutil atau ya hartina nu mere jeung nu dibere kumaha geura mangga agan nyomot sangu ku leungeun terus dihuapkeun saha nu dibere sungut nu mere leungeun saha jeung sungut saha sungut kaula jeung leungeun kaula nu ngeunahna saha nu ngeunahna ge kaula tah saha atuh anjeun teh nu sabenerna geuning eta nu mere jeung nu dibere teh jauh eta keneh aya dina diri urang geuning Bang nu mere leungeun ngahuapkeun sangu nu dibere sungut anu ngeunah anjeun nu nyapek anjeun nya nyawa satrol atau ya hartosna teh nu nulungan jeung nu ditulungan cobi gagaro kaula ieu rek gagaro beuteung saha nu digaro beuteung saha beuteung kaula nu ngagaro leungeun nu nulunganna teh nya nu ditulungan beuteung nu nulungan leungeun saha leungeun kaula jeung beuteung kaula ai kaula nu saha nya nyawa saha anjeun teh nu sabenerna teh saha nu mata kula nuduh kanu jauh lah nyawang kanu angang nu caket geura raketan nu deukeut geura deuheusan moal jauh tina wujud moal angang tina awak geuningan eta kaagungan pangeran wungkul dina wujud agan nah naon nu rek diaku ku agan jala jama kamal kohar kasampurnaan kaagungan kaindahan aya dina wujud anjeun nah anjeun milu ngageunut-geunut ka jantung henteu nah anjeun milu eta ngalirkeun getih ti luhur ka handap ti handap ka luhur henteu saha eta kaula manusia mana manusia teh ieu dadana tah mah nya ieu dadana nya ieu leungeunna irungna panonna ceulikna buukna sukuna beteungna bujurna ramona huntuna nitisna na ari manusana nu mana saha atuh sia teh sabenerna da gorehe aya mah nikmat kami nu mana nu rek dibarohongkeun ku mararaneh teh setiap aya jajadian aya nu ngajadikeun anak bener bisa naon sia barang burusut kadunya punten agan dayana upayana angin Gusti nu kagungan saha nu ngagedekeun sia teh saha aduh wa indung bapa manganukur ngalahirkeun sukang lantaran
maraban makean nu matak hormat heula eta nu ngagedekeun sia teh saha saha waduh leutik nu leutik fakir miskin nu sangsara dek ngantep sia kanu sangsara dek ngantep kanu balangsa dugi ka disikikeun teh kartos pisan paingan anak yang sholat. Allah ampun wah saha teh nu matak nu jadi slogan silih asa silih asu silih asi teh keur saha keur sia jeung ka batur keur nu miskin sararea kakarang teh uah mas nah didenge-denge teh ku aing bet dordar parasea silih gorengkeun nyokelan ka gorengan batur iblis ya mikir urang mah katingali anu uah di liwana teh nya kate nyok waing geuning anu diudag-udag ku sia teh nganukur kakawasaan, nganukur kadudukan, nganukur kursi, suraya cur nagara. Goblok sia. Leres wa. Kalaka patarik-tarik bangus jadi takeun soal politik ekonomi, tapi buktina rakyat anger kene kieu si juring sia. Naon pangga aing nyebut juring? naon saha-saha jelema anu ngudag-ngudag wae dunya tanpa mikiran akhirat maka pangeran eta jelema teh dunya lain Allah. Tanu kitu musyrik lamun jelema nyemah salian ti ka Allah musyrik ngaranna ai musyrik bawa iblis nu matak iblis wungkul deuleu. Sia teh diriwa wungkul cing balik deui kana fitrahna. wujudna manusia sateh. Kana manusia teh kana nafsu manusia. Nyaeta mutmainah rodiah mardiah jeung kamilah ti dituna sidik tableg amanah patona nyaahan dedeuhan ulasan asihan naha ieu besaring cokelan kasalahan nemongkeun kalemahan duanya dengan dalih jihad fisabilillah bari jeung ngaruksak eling saten teh di dieu ngarusak beungeut atuh kayaknya obat wa ampun leres wa leres beuti karaos wa aduh aya anak tah sieun wa teh nu matak disangemkeun ku wa teh sok kitu wa makaleuwihan ngomong teh amuy agat hapunten wa bilih aya kalepatan agan margi teu katahan hawarik anu aya di jero nyarita hapunten wa mangan ukur corongna kaula nun pangesaran henteu wa biasa kasinggung wa kitu agan kitu karaos teh leres saha cing anjeun teh atuh nu sabenerna geuning jagona Gatot Kaca nepi ka kasohor teh ku Braja Musti Braja Wikalpa lamatan Denta Wisesa sabta pangrungu baji ngiring tapak nengala geuning kasohorna Gatot Kaca teh meunang Braja Musti wungkul Braja Wikalpa Denta Wisesa sabta pangrungu ai aslina tampiling anjeun naon eta mah pinuh bantuan Gatot Kaca jago tampilingna jebret Braja Musti Braja Wikalpa ari aslina tampiling anjeun naon asli nama teu aya naon-naon tah geuning eta lahaola asli nama dayana upayana teu ngagaduh-gaduh urang mah angin Gusti nu kagunganana geuning sapopoe teh make kagungan anjeunna make kagagahan anjeunna make rahmat anjeunna make pitulung anjeunna naha ku sia dipake sombong ulah dipake gede hulu teh eta mah ampun wa dek hirup salilana sia teh burukan ribuan tahun hirup kemarin leres lamun kitu bacarana ieu kuncung teh kitu maksudna kuncung teh cicingna di tengah-tengah sirah jadina hartina panteng istiqomah ulah ungut kalinuan ulah gedag keanginan cicing dina pamadeganana sing ancek pancek guanya
nya marukan aku mah lain kuncungna nu di ala geuning Semar sempengangkeun ngangker mar menyemarakan datna alam nyaksi kana hade jeung gorengna alam nuhun nuhun Gatot kaca teh naon-naon geuning tah geuning digedekeun dihormat teh ku batur dipunjung dipunja didama-dama teh ari urang dek ka batur dek naon dek silih gorengkeun pinuh ku bantuan batur pinuh ku bantuan batur sesuap nasi 900 urang anu milu anil kana eta sesuap nasi contona ieu mah sahuap sangu jeung saciwit peda nu melak parena nu ngaramet nu mangul parena nu ngadesa anu ngageongna anu nyieun seeng anu nyieun korek api anu ngalap peda di laut anu ngalam minyak tanah 900 urang anu milu anil karena sesuap nasi nu dihakan ku anjeun nepi ka ngagedean kitu teh menang batur wungkul maneh teh cantina peda teh bah nah ari ka batur dek kumaha nah ari kanu miskin dek ngadedetkeun wae dek ngarah ngarinah wae doraka sia eta jelema kawalak teh ampun nuhun Lumatak beki pageuh kaula mertahankeun aya kunsung lir tendra ya Pak ngahaturkeun sembah baktos konyuk panjenengan Rama Prabu heug syukur jang syukur nya mawa naon di kota Pak ya abdi ge teu kantun Pak teu ngabantun ohle-ohle ti sawarga teh da teu dugi ka itu teh abdi teh ngabantun ieu we roti ieu roti bakar teh eta dina dus mumung seep maka ditawarkeun atuh si Aibeak mah bilih peryogi dusna kapan bapak masuk dikempelkeun geuning geus loba di kilo teh nya kumaha Pak abdi teh barang bade ka sawarga mancat Pak Aipek teh Pak abdi teh penak sareng hiji satria aing ngaratem melasrana ta ieu panggereun ieu tukangeun abdi tingali sadele kaula pun melasrana kaula nun ieu panunyaaheun ka abdi teh ta ieu anu ngewaeun ka dewa anu bebela ka akang dewa nu sok parasya teh ku ieu dicarekanana anak saha seuing kaula teh putrana Kangjeng Rama Resi Narada amuing atuh dulur ilai jang eta geuning teh ngabejakeun bapak ka abdi mah deket-deket anak talus deket-deket anak talus geuning ieu duh si oreng baraya geuning kapi adi geuning ayi kaula nun kula ai bapak ilai ka mana butuh kuncung kitu sanes Kangjeng Rama mah ulah disakompet daunkeun ulah disadaun kompetkeun Pak sakompet daunkeun nya ieu teh budak teh bebela bener-bener da dewa ge areleh gelut jeung ieu teh marukana kitu ih sing jeger eleh dewa ge Pak marukana teh syukur atuh ye ari bapak Pak Batara Guru teh jadi buta ini teh hah Batara Guru jadi buta saur melasrana teh kawas buta we sia kalakuan teh cenah jeleg we jadi buta ulah dijadikeun pamimpin teh jadi buta kitu Pak ulah kitu geuning apruk-aprukan naon nu kalayak ning abong buta dia ya emer ge enggak cing a urang tatarucingan sakedeung naon tatarucingan naon aya nu pego nginjem ragaji kumaha kodeuna nu pego nginjem ragaji kumaha kodeuna heeh aku sungut aku leungeun nyaku leungeun atuh dampal leungeun adi gese-gese aya nu lolong nginjem palu leungeun adi tako-tako lain nu lolong mah ngomong we nginjem palu dan nu lolong mah bisa ngomong heueuh siapa yang belu jeung aing jurig cerdas pemikiran ampun aing Badranaya dek dipasrahkeun kuncung apa moal kurang ajar jurig sakti setan kumawasa moal leuwih mulia tibatan manusia kumaha Pak teh moal nyaho seuing mah politik we apa ulah pipileuh kena urusan politik sia mah itu geus ngarame sia mangala suluh ucing-ucingan di luhur paraban anak pemajikan ku sia
tong pipilun kana urusan politik gua ngarti. Mal apa Kang? Bari na geus kira-kira sumogol man make jeung asup kana politik teh lah. Usaha we Garto kanya. Da usaha eta oge mareneh hage teh. Coba bakal ngahalalkeun kana saluruh pacara deuleu. Teu hasil dina politik mah. Ulah lalawora. Sok sajeng aing. Wah, kurang ajar Badranaya. Sok. Tega lara. Tega aing. Pati. Awas. Stiker sayang tumampara. Ieu denawa dijamak ku Semar Badranaya pulih ka jati pulang ka asasi horeng ieu teh kumpulan tina nafsu-nafsuna Sang Hyang Rancasan anu cicing di alam marakayangan. Kageuleuh kangewa karesep kambung kawani jeung kapanasaranana gulung galang jadi hiji. Hiji, dua, tilu. Iya. Wah. Bauri saking bauri nyar jadi cahaya beureum lir sikat-sika ngulon ngetan ngidung ngaler. Jadi dedemit deui di alam marakayangan. Ujang. Wah. Jurig sakti setan kumawasa moal leuwih mulya deuleu tibatan manusia. Nu mata kade cing ati-ati deuleu cing ati-ati cing waspada. Kana pangbibita jeung panyingsieunna teh kade bisi datang ngati jurig da ieu buktina. Hapunten deui tina nu pihak kalepatan ageng sumanten alitnya Ujang. Rupina ieu lelampahan urang pungkas di dieu ku kemang tina tiksi barang sari tutup lawang sigotaka. Kita telah sampai di akhir video. Kami berharap Anda telah mendapatkan pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik dari video ini. Allah adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Bijaksana dan Maha Adil. Allah menciptakan manusia dengan fitrah yang suci, beriman, berakhlak dan beradab. Allah juga memberikan manusia akal, hati nurani dan hawa nafsu. Namun, Allah juga memberikan manusia kebebasan untuk memilih dan bertindak sesuai dengan kehendaknya sendiri. Ini adalah ujian dan tantangan bagi manusia. Apakah ia akan mengikuti fitrahnya atau hawa nafsunya? Itulah kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. Amin. Sekian dari kami. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.